Astagfirullahaladzim. Begitulah zikirku setiap pagi, guys. Ceritana pagi ieu bagian siap-siap berangkat sekolah. Entah aya angin naon ieu ti mulai ugah bobo diajakan ibak ngan teas teuing. Tos tiris lah, tos soream lah, tos nyeri anu lah. Pokona mah geus rupa-rupa we nya, guys, alasan teh teu masuk akal hungkul. Ieu tos cangkeul ngarayu tita tadi tos ampir bade nyerah diserahkeun we ku abi teh ka pawangna. Beda biasana ku pawangna masuk gampang luluh tapi teu beunang keneh wae. Kalah beuki ogohan ku ayahna mah cenah alasana teh nyeri cenah ieu na bocek. Anta parah di naon teh ari kitu teh disodok wen langsung ku abi teh ka WC. Terus di WC malah dikumbah wen langsung. Aduh Gusti duka naon motifna enjing-enjing ieu mah dugikeun ka meuni liat teuing. Teu kosi lami teh aya notif dina grup WA. Saur ibu guruna teh cenah saperti biasa murang kali nyanak misting urang jalan-jalan teras makan di luar kitunya. Abi teh ngarerepeh we teu diwartoskeun da bisi kalah beuki alimeun da emang biasana sok alimeun. Lamun tos terang ti bumi bade aya acara jalan-jalan eta teh peda masuk alimeun soalna si bocil abi sieun ku mobil polisinya, guys. Tuh gerage guys diacukan age menikat samar pola tos nungir tos nang karak tos nang kuban tos ngajungkel. Eta anu cek aya nama cenah keun geura ulah teuing dipaksa meureun nyerieun cenah. Tidak bisa. Malah kaatohna di kitu-kitu mah nya. Nah, hateu kosi lami teh da balaka, guys. Cenah ade teh alim sakola soalna bade jalan-jalan lamun olahraga teh sok jalan-jalan ka ditu ka caket kantor polisi tah ade teh alim. Cek saha demo moal cek abi teh. Cek ibu cenah kamari. Pantesan ti tadi teh meuni liat ti sungkalan oge. Si horeng teh geus terang we ti kamarina oge meureun. Paingan budak teh hulang-hulang wae da si eta mah emang lamun keur gaduh kasieun sok jiga nu dipikiran wae. Pasti nang kasihan polisi kamunya. Moal atuh. Tos kitu mah alhamdulillah kenging wen disadaran memeueusan. Tos heula nya guys bisi kaberangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir